Gede, loba tangkal kai gede. Pasti bakal loba suluh nanti. Di kana. Nunggu boga. Iya tempat ya. Tempat wisata. Ada ini ya. Soal kebun silat teh long buah balanya euy. Ya, capek balak kieu. Kebun. Hei, saya tahu. Oh no. Oh, ya masuk mau kan kudu dia teh. Teu mang karek dia mang asli. Dia kumaha kasih naik kalau. Asli mang hampura mah. Saadi mang ya teh mang. Nu kuring eta teh. Nya nya. Aduh, Mang da karek satangkal ya ya. tanggal kumaha apa ingat ungak kue ka dia areus eueuh teh. Mang hampura mang. Ulah-ulah deui pokona mah. Mang. Mang. Indah kieu kebon euy. Saha ieu euy? Jika aya jelema bop maot itu teh si ngalempreh kitu. Kieu mana lain? Kayak asa ke aku itu jelema teh. Juga si Supri. Sup. Mana? Mana? Ya uing. Aduh, Kunaon? aya nu maling suruh dewek di dieu. Di mana, Sup? Di dieu tuh tadi dibalik-balik capek urang. Mana jelema mana, Sup? Pohara. Saha jelema mana, Sup? Agus disebut nama. Agus. Ieu teh kebon Supri. Supri ieu mah ti emak ieu mah matang ka saurang bagian tah abi. Akor lain cau ieu mah, Sup. Aku tuh coba tuh. Kela. Sup. Baru teh uing teh kungsi ngalaparan di dieu teh. Ah, geuningan. Kela heula ngadongeng heula teh Sup. Di ngalaparan teh dibetakeun ku si Agus. Ayeuna buta teh kebon manehna. Nepi ka uing di talapungan ku si Agus. Mana aya jelema mana? Tadi teh pupu wilar jeung urang. Gituan. Nah, heureuyaan ka dek teh. Ka emak. Cek sok kuhu deui, sugan malah. Wah, di luhur, Sup. Di Agus di luhur, Sup. Kumaha ieu cara ya kieu ya. Ajul tah gebekeun, Sup. Bawa mending dipilihan. Dul. Kan we, tuntu. Tuh. Pun, abun. Kiting ulah waka nyebutkeun turun-turun tak batur. Tadi nyebutna ngalaparau di dieu. Cicing heula, Sup, diuk heula. Cicing heula ada nafsu keneh ya. Jadi ayeuna mah bereskeun heula masalah suhu ieu. Da moal mungkin aya nu maok suruh mun parabna teh alat batur mah. Cicing heula, Sup. Langit naur heula ka si Agus. Oh. Turun, Gus, wong bereskeun yo.
Sok geus. Ulang asa teu naon tara itu di talapungan. Sok kuring mah apa naon, sok geus geus jeung eta duaan. Ku Supri jeung Agus heula suluh. Sok, kumaha urutana? Mari kumaha urusana ieu suluh. Urusan naon tuh naon? Ieu teh kebon ge dewe kabeh oge nya. Suluh teh geus surat tangga unggal poe kali suluh teh aduh wae. Yang hampura nama abi mah eta. Mang Supri. Mun ieu teh da. Wana kita Ulah kalau kabur-kaburan sok singgung gua lah kamari tadi ngobrolna. Dek si Abdul, najong si Abdul cenah gara-gara mau parab. Ngaku-ngaku kebon nu maneh. Nya, abi masuk teh poho geuningan nya asal kamari teh warisan. ieu ka akun teh saha? Saha? Maneh bari tahun mun ngalapungan uing di dieu ngalaparap. Nyebutna kebon maneh cenah. Nepi ka mulangkeun helm sagala. Hampurana dulu nya abi masuk teh poho geuningan. Dia teh pulang ngaliwat asa candahar ieu teh. Hampurana we meureungan. Wah, uing mana mau bisa ngampuran buka kebon yo. Hayang kumaha dia teh? Cicing lo, kasih kalau teh majong aing. Ieu teh kebon aing. Cicing lah Agus. Cicing lah. Amo tong Agus kami nangtung, ayo nangtung, ucang beres. Hadir. Cicing lah. Tadi teh karengnya. Abdul teh bawa parab ieu. Lombok lu, Agus, bawa helm garungkeun. Kita jongan. Ayeuna si Agus mau ke Suluh. Kita teh kebon dewe lain. Repe Agus, ulah karuhuan ke Suluh. Lagi-lagi uring kita mah nu boga kebon huuhan kitu mah. Atuh. Oh, sok kedatangnya kitu temu si Muin. Sok, mana aya nama Aleksa minta ampun heula ka dewek. Kan sok bro. Maneh dia geus tajong, tinggal si Abdulun tajong ke dewek. Da mau parab. Oh hampurana meureun dulu bari teh urang poho. Asif kata kaburak ka dieu kana boga kebon. Minta ampun teh. Hampurana tuh. Bari itu nya ngalapung gabinya. Sok kamu satu menit. Agus, tajong yo. Cicing kok, lain, lumayan video yo. Tajong si Agus. Mau tadi kok. Terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa like, And subscribe. komen.